Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kumaha baraya damang asa abis tepangnya ieu teh. Tah ayeuna urang di dieu rek review imah anyar meuli ieu di Mang Dahlan. Tah kieu ieu kondisi kamarna teh ruksak kene ieu. Kudu direnov ieu mah. Bieu kamar tidur ayeuna urang tingali kamar mandina. Sarua can direnov kamar mandi oge ieu tah. Tah ieu kumaha tong ka jero ditinggalina era aya tai can ke banyur nya mencret di taina teh pigeuleuheun pokona mah kembali tong asup. Tah geus di WC ieu aya nu leuwih bayata di pipir tah heula urang peranakeun heula ieu tempat mandi. Ayeuna buru urang tingali ieu halaman dewek ieu. Tingali anjir bayata jiga geus di angin buliung anjing tingali bayata kieu atuh goblok. Nama urang setik-setik lah renovnya tah ieu halaman hareup mah urang renov lah anjing mah aing supaya geunaheun ditinggalina euy asli anjing ruji da kurang-kurang nama imah pabalak teh pabalatak maksudna teh. Tah anehna teh aing panto sia pager we anjing tingali panto-panto acan slepor sugan Mang Dahlan teu make panto kaluar anjing. Kumaha lamun rek balanya kadaangan jeung nyatu puru sugan teu make panto pager teh. Ayeuna urang balik deui ka dieu urang bersihan ieu setik-setik we lah nya. Pan aya pepatah teh anjing saeutik-saeutik engke oge rujit maksudnya menjadi bukit gitu tah. Tingali anjing serba aya ieu pabalaan TV teh mah hebel teh mah jeung tang sapeda ge aya lain tang sapeda rangka sapeda tuh tingali atuh ting urut naon bayata kieu anyar. Tapi urang mah salpok kana jukutna euy sintetis halus lumayan lega lah halamanna mah ngan heuh kieu rujit baheula teh aing soak deh ka si Dahlan mah goreng gadag ngaranna teh nu kitu teh. Ieu engke kurang rek diinceut deui mah ciga layak lah katingalina layak dihuni terus rek ditaplokan deui eta anu barolongna terus mun loba duit mah rek make jeung nu lainna lah loba keneh jeung maneh bisi mung katingalin mah kumaha biasana before after teh ning tong poho subscribe bunyikan teh loncengna teh ya teu katinggaleun ieu engke video selanjutnya. Tara beres yeuh beberesna yeuh maka rada geunaheun ya katinggalin ieu halaman yeuh cara rurujitan deui yeuh teuing TV anjing saloba-loba aya 2 anjing dicenceng kilo itu urut Kang Jepati di aya anjing urut Kang Jepati tah ayeuna eueuh beres ceuceuna mah yeuh tingali anjing parada geunaheun ditinggali nu kieu mah mantap kari meuli perkakasi mah jeung urang renov setik ke barang beuli we